Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan kalawarga anu mulia anu sami-sami mikarasep kana carita tanapi hidangan dongeng Sunda di mana bae ayana mugia sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu peribados tiasa nepangan di palawargi sadayana. Dina danget ieu mah peribados teh bade seja padare heula carita singkat gitunya. Sanes carita nyambung sapertos biasana, namun ieu mah carita naon kitu namina teh nya selangan gitu, selingan lah. Sate acan kantosan rengse naskah kagandrung layung di langit Bandung anu ka 18 sementawis dina danget ieu peribados bade madare heula carita anu langsung tamatnya. Mugia atuh ieu carita teh masing aya mangpaatna nya ka ya khususna kangge peribados anu medarna atuh umumna mah mudah-mudahan aya mangpaatna kangge sadayana wargi anu mikaresep kana hidangan cerita Sunda anu ngadangukeun dina ieu channel. Mohon carita anu sejadi pidangkeun dina danget ieu teh nyaeta mangrupikeun carita riwayat saleresna mah ieu teh mungku pribados diropea deui ku bahasa pribados kitu nya ngagunakeun bahasa Sunda tangtosna. Ieu carita ngabantuan judul nyaeta Wali tu teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Sumangga atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu carita Sunda Wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar sejak di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Mangsa alam di pasisian leuweung nu anggang ti pelemuran, tangkal kain nu singrung kunuk matak ieuh saolah mayungan jalan padati dina mangsa panas poe. Dahan kai diparake laluncatan sato-sato leuweung sabangsaning monyet jeung surili nu singgun tayang dina dahan kadahan bangun taya kapaur tur teu hariwang ragrag. Jalan padati nu rubakna leuwih ti 5 deupa leungeun jalma dewasa. Tu sapapanjang jalana mangrupakeun taneuh ngebul pacampur batu anu tarengtong. Salah sahiji jalan pikeun lilewatan jalma rea pikeun ngajugjug ka tempat tujuanna sewang-sewangan. Nyage alam geus kaayaan beurang tapi eta jalan teh katararehe ku jalma. Nya kawan tu jalan nu anggang ti pelemburan ngaranna oge. Ti palebah kaler katara ngalenghoy hiji jajaka diiket barang bang semplak tina lawan batik mega mendung jiga namah khas Cirebonan. Ari nilik papakeana mah kawasna eta jajaka teh katara apik tu resik. Mapaesan awakna nu puguh ge gagah tur beungeutna kawilang kasep. Manehna leumpang sosoranganan sabari ngagembol buntelan bangun-bangun nu keur aya dina perjalanan anu jauh.
Subhanallah, la ilaha illallah. Ya suku meni asa geus karasa cangkeul. Aduh, jeung meni asa ngamplang pisan ieu lalampahan teh atunya. Cek eta jajaka sabari mencetan bitisna teh diuk di saluhureun akar tangkal kai. Saja ngareureuhkeun kacapena. Da puguh bangunna teh meni asa lungse karasana sanggeus lumampah nu sakitu jauhna teh. Angin nu ngahiliwir kawas anu ngageberan awak eta jajaka nu seja ngareureuhkeun kacapena. Dipapaesan ku recetna sora manuk nu sing aracelek dina dahan-dahan kai. Puguh we matak betah sejak mepende manehna. Teu teu karasa ngadonyarande handapeun tangkal. Kalan-kalan ti satukangeun tangkal kadenge aya nu keur cumarita, jiga nu keur nyarita jeung baturna. Tapi didenge-dengekeun teh taya sora nu lian nu mairan. Ngan kur sora manehna we sorangan nu galecok ngomong sorangan. Manehna teh tumanya tuluy we. Kadenge teh dijawab deui ku sorangan. Dumasar kana eta rasa panasaranana atuh kuniang weh eta jajaka teh hudang sejak nyampeurkeun kana datangna eta sora. Geus tadina mah diintip di satukangeun tangkal. Tapi antukna mah nyampeurkeun da di sidik-sidik teh. Nu keur nyarita sorangan teh kawasna bari keur nyang hareupan dua kuburan nu geus heubeul. Jeung deui jigana jalma teh rada kaganggu pikiranana, dadangdananana oge sakitu teu pararuguhna. Buukna anu gondrong nu panjang, ngawig-wig awut-awutan. Papakean oge tu geus kulehe bari jeung geus sararoeh teh rarawisan. Eta jalma teh ngomong kana kuburan anu di sanghareupanana. Kieu pokna teh i lamun teh mah aya jalma nu apal kana ayana wali nu teu ngabogaan ngaran jeung nu teu ngabogaan gelar. Tapi darajatna bisa disebut mapakan wali kutub. Tangtu. Jalma teh bakal ngalalabring manggihan manehna sabari nyium leungeunna. Menta didoakeun sagala rupa pamaksudanana. Tapi lamun teh mah eta wali nu teu ngabogaan ngaran jeung nu teu ngabogaan gelar teh geus maot. Tangtuna bakal loba jalma nu ngadatangan makamna dikeun dalalikir jigana salila-lilana muhasabah diri minta ampunan ka Allah Ta'ala. Lamun jalma loba nu apaleun yen manehna teh sami'na wa ata'na ka eta wali, tangtu Allah Ta'ala bakal ngangkat darajatna. Ngan hanjakal. Kusabab eta wali teh teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Antukna mah loba nu teu mirosea jeung nu teu paduli. Dasar. Pokna eta jalma nu keur ngomong sorangan teh atuh jajaka nu tadi ngintip satukangeunana sajerone ngabandungan caritaan jalma nu yang hareupan kuburan teh. Antukna mah ngarasa panasaran jeung kebeku pananya. Nah aya kitu wali nu teu ngabogaan ngaran jeung teu ngabogaan gelar. Saha atuh cenah? Sakumaha nu dimaksud nu keur diomongkeun ku jalma nu katempona kurang waras teh? Nya ge dina rasa nu rada sieun eta jajaka teh antukna mah nyampeurkeun ka jalma nu keur ngomong sorangan teh. Nya ge sieun jeung hariwang. Tapi dumasar kana panasaranana kasurung ku rasa kapanasaranana. Dek ditanyakeun we cenah. Nah saha sabenerna eta wali nu teu boga ngaran jeung nu teu boga gelar teh?
Pangapunten Pak, tadi abdi ngadangu Bapak nyarios sakitu panjangna. Saur Bapak aya wali nu teu ngagaduhan nami oge teu ngagaduhan gelar, manawi Bapak tiasa masihan terang ka abdi. Nah saha eta wali nu dimaksud ku Bapak teh? Nah tiasa kitu kahebatana teh dugikeun ka mapakan wali kutub darajatna teh nya disajajarkeun sareng wali kutub saur Bapak tadi. Pokna eta jajaka sabari nyampeurkeun ti satukang jalma nu keur nyang hareupan kuburan teh. Eta jalma teh ngalieuk ka tukang kapalebah jajaka, matana katara moncorong semu molotot jiga nu galak ka eta jajaka teh. Nah sahari sia ha? Sia ngintip-ngintip omongan aing ha? Naon penting na sia? Nananyakeun ngeunaan wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar pikeun sia. Naon coba sok? Ceuk eta jalma sabari mureleng teh bahasana meuni sakitu garihalna. Ditanya teh kajadikeun eta jajaka teh rada sieun jeung seber oge da puguh kaayaan eta jalma teh sakitu pikasieunana jeung pikagilaeunana. Pangapunten Bapak, sanes maksad abdi sejanjigeung manah Bapak. Pami teh mah abdi kirang tata kirang titi dudua peryoga colopok sareng sajabina. Hapunten Bapak nami abdi teh nami abdi teh Ihsan Pak. Abdi teh nuju ngalalana mapai-mapai pajaratan sejamu muhasabah diri ziarah ka kuburan para wali Allah. Abdi teh nuju masantren saleres nama ieu teh Bapak. Ngalalana sote sajaba nu dicarioskeun tadi oge abdi teh saja milari pangalaman we. Tah abdi teh panasaran. Nah aya kitu wali nu teu ngagaduhan nami oge gelar. Nah eta makamna teh wali nu dimaksud ku Bapak teh. Punten manawi abdi hoyong terang. Aing mararasaan asa teu nanyakeun ngan nanyakeun saha ngaran sia hungkul. Jeung teu nanyakeun sia masantren jeung sajabana. Paduli teuing eta mah. Teu penting keur aing. Tong boros santri. Najan sia ajengan oge aing mah teu paduli. Tembal eta jalma kurang-kurang mah matak ngahudang amarah pikeun jalma nu diajak cumarita. Jaka asup jajaka eta nu cenah boga ngaran Ihsan. Manehna teh saurang santi. Cenah nu keur ngalalana mapai-mapai pajaratan para wali. Tapi Ihsan nyoba-nyoba sabar sabari istighfar dina jero hatena. Sangkan manehna bisa memperamarah kalayan teu saruana jeung eta jalma. Lainna teu wani lamun teh mah diajakan cogol oge da Ihsan teh. Kitu-kitu oge nya budak-budak keneh oge geus ngabogaan bekal ilmu bela diri. Nuk sanajan nilik pangawakanna mah eta jalma teh rada sesek jeung umurna oge jauh saluhureun manehna. Sok doraka we deui da geus kolot. Eta jalma teh saumuran we meureun jigana mah jeung nu jadi guru di pasantrenna. Keun we cenah hayang apal nah iya kitu. Aya nu ngaranna wali nu teu ngabogaan ngaran jeung gelar. Susuganan mun teh mah eta jalma mere nyaho patempatanana atawa mun teh mah geus taya di kieuna manehna sugana mere nyaho di mana kuburanana. Sakalian we cenah dijarahan ku manehna. Cek Ihsan teh. Dasar budak goblok sia mah. Patempona we kawas nu heueuh pinter.
ngomong jika nu diatur gitu. Tapi gini nyata nama bolohos ya teh. Ngaranna oge atuh wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Tangtuna aing oge da teu hafal atuh. Ngaranna jeung gelarna walina naon. Ah, dasar goblok sia mah. Cek eta jalma deui mitra. Sanggeusna ngahaha seseurian teh. Ngomongna tambah-tambah garihal wae. Make jeung nyebutan goblok jeung bolohos sagala rupa. Ani asa nyeri kana hate Ihsan teh nu harita teu mah nya heueuh teh bet dijawab ku baca samodel kitu. Tapi pikirna ngaranna oge nu gelo pemaklumkeun. Make jeung kudu pusing atuh cenah. Komo ari kudu saruana mah sarua gelona we meureun. Itu pikir Ihsan teh. Satadina mah susuganan we Ihsan teh bisa ngajak komunikasi anu bener kalayan meunang katerangan ti eta jalma ngeunaan para wali Allah. Ngabereungeuh pok-pokana sarupa kitu mah asa percuma diladenan oge. Jadi hoream ka papanjangan jeung nu kitu. Mending indit we cenah tibatan sarua gelona mah. Atuh antukna mah sabari ngaleos saja ninggalkeun eta jalma. Ihsan teh bet pirajeunan heula nyarita. Nuhun Pak. Abdi teh memang boloho jeung goblok. Tos terang eta wali teh teu ngagaduhan nami jeung gelar. Naha tuh bet. Abdi teh tataros. Cek Ihsan sabari ngaleos ninggalkeun eta jalma. Budak ngora. Kelanan. Ari sia di ka mana? Hah? Cenah jalma pasantrenan. Kok kasebut santri meureun sia teh nya. Tapi nah geus mah datang tu uluk salam. Indit oge ngaleos kawas hayam geuning. Karek diledek jiga kitu wae. Geus pundung. Ieu mah. Aya ku belikan sia mah jadi budak ngora teh. Nah hari guru sia teh nu kasebut ulama gede teh teu ngajarkeun salam sakumaha mistina. Nah guru sia teu pernah ngajarkeun kumaha cara nasabar ngahan hinaan ti batur. Atuh ngadadak Ihsan teh ngarandeg tina lengkahna. Nu tadi narik ngaleos teh teu werat ngadenge eta jalma cumarita setengah ngajoro di satukangeuna teh. Astagfirullahaladzim. Aing teh poho. Tadi datang teu uluk salam oge indit ngaleos teu make tata cara nu sakuduna. Cigana nilik kana kaayaan kieu mah ieu jalma teh lain jalma samanea. Manehna jigana hafal teu wawuheun ka guru aing. Gerentas hate Ihsan nu ngahuleng masih tukang nukangan jalma nu cumarita di satukangeunana teh. Atuh keuat Ihsan teh malikeun awakna sejamuru nyampeurkeun deui ka eta jalma kalayan uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu atuh. Hapunten abdi teh Bapak. Rumaos abdi teh sopan, dongkap teu uluk salam, kitu diangkat teu uluk salam sakumaha mistina. Sakali deui hapunten abdi Bapak. Okna Ihsan sabari gura-giru sejak ngarawea leungeunna eta jalma. Sejadek dicium kalayan hormat. Tapi eta jalma gadon kekepehan ngalupaskeun leungeun Ihsan nu seja munjungan nyium leungeunna. Tanpa cumarita nanaon antuk nama Ihsan oge jadi salah tingkah. Atuh sajongjonan mah kaayaan teh jadi simpe deui taya nu cumarita. Karasa di tengah leuweungna teh
Kunaon ari sia masih ngajentuh di dieu ha? Cek eta jalma muka caritaan dina simpena kaayaan teh. Ihsan oge ngarenja gereuwas. Punten Pak, iya Pak, kunaon sia teh? Ngomong nu jelas sia teh lain apa jiga kitu. Pokna deui. Eta jalma teh nambah-nambah saberwa caritaanna teh. Puguh we Ihsan beuki salah tingkah. Asa jadi karasa bodoh jeung bolohona di hareupeun jalma nu dianggapna kurang waras teh. Dina rasa nu tagiwur akhirna mah Ihsan teh ngawani-wanikeun karep. Sejak tumanya deui ka eta jalma nu keur mencrong seukeut ka manehna. Maksad abdi kieu Bapa, abdi teh panasaran dumasar kana cariosan Bapa ngeunaan wali anu teu gaduh nami sareng teu ngagaduhan gelar teh ya. Da moal sapati-pati Bapa nyarios eta pamit teh mah eta wali teh teu aya. Pokna Ihsan ngadon keukeuh tumanya ngeunaan kapanasaranana. Langsung dijawab eta oge ku jalma bari ku eta jalma teh bari anggar we saolah ngahina jeung ngaleceh ka Ihsan. Ari sia bodoh teh asa ku kabina-bina teuing geuningan. Beakeun ku sorangan ieu mah yeuh. Geus sabaraha lila sia teh masantren diajar tasawuf teh ha? Kirang langtung tos aya kana 7 tahun Pak. Jawab Ihsan. Angger sopan mahiran pananya eta jalma teh. Saterusna eta jalma teh nepuk ping-pingna sorangan sabari neruskeun pananya ka Ihsan. Geus 7 tahun masantren tapi masih keneh teu apal kana ayana wali nu teu ngabogaan ngaran jeung gelar. Aneh. Asa ku kabina-bina teuing ieu mah. Nari guru sia teu kungsi mere nyaho. Teu kungsi mere nyaho. Abdi sering ngadangukeun panguruk nu janten guru. Sagala rupi ajaran nu diajarkeun salami ieu tang tos diregepkeun pisan raraosan mah. Tapi sakaterang abdi pun guru asa tacan kantos ngabahas ayana wali nu teu ngagaduhan nami sareng gelar. Sareng deui teu kantos we masih hantarang ngeunaan namina. Tembal Ihsan sabari angger manehna marengkuh najan babasaan eta jalma teh kurang-kurang nama matak piamekeun. Tapi eta jalma ngadon ngabarakatak deui seuri. Saterusna nyaritakeun deui neruskeun deui caritaanana. Da bener nama guru sia teh fungsi nyaritakeun ngeunaan wali nu dimaksud. Wali nu dimaksud teh ya. Samalah sababaraha kali eta dicaritakeun mansiana we nu belegug nu teu ngarti-ngarti wae kana maksudna jadi guru. Jeung deui ngaranna oge apaan wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Atuh puguh we guru sia oge teu apalun ngaran eta wali jeung gelarna. Ihsan ngahuleng mikiran maksud eta jalma. Beuki dieu teh di Bandunganana teh basa caritaanna teh beuki teu asup kana akal Ihsan. Nu seja ngaregepkeun sabari diuk sila disangareupeun eta jalma. Tapi eta jalma teh ngadon neruskeun deui cumaritana. Guru sia teh memang teu apalun ngaranna. Yang bisa jadi guru sia oge teu wawuheun. Tapi sia wawuh jeung apal ngaranna.
samalah jeung sia mah kaasup deukeut pisan eta wali teh. Hah? Geuning? Da ieu teh kumaha? Ari guru teu apal. Ari abdi apal kumaha ieu teh? Ihsan sabari kerung neuteuk beungeut eta jalma nu rabok ku janggot jeung kumis nu teu kaurus. Terus weh tumanya deui sabari angger rengkuh nakaranan. Pangapunten Bapak, aduh meuni asa kumaha ieu teh abdi teh leres bodoh abdi teh. Saur Bapak, eta wali teh caket sareng abdi. Kalayan abdi oge apal saha jenenganana. Nah saha atuh nu dimaksud ku Bapak teh? Dasar bener ieu mah yuh. Budak ngora teh. Wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar teh aya lian ti indung Bapa sia. Tah, ayeuna aing dek nanya ka sia. Nah ari aing wau jeung apal ngaran indung Bapa sia. Nah guru sia oge wawuheun. Ngan sia nu wawuhna oge. Ari sia. Ihsan ngaulang sakedapan. Asa beuki bingung wae eusi caritaan eta jalma teh cenah. Kolot abdi. Nah aya kitu wali nu teu gaduh ngaran sareng gelar teh. Nah tiasa kitu. Itu kumaha teh? Tiasa aduh. Eta jalma teh mencrong ka Ihsan seukeut nakaranan anu keur kumacrek bari jeung kawas nu bingung. Terus we nguniang nangtung sabari pok nyarita deui. Kieu maneh tangtuna geus apal carita Uwais Al-Qarni meureun nya. Tumuhun Pak. Tah salah seorang sahabat Nabi nu teu pernah papanggih secara langsung. Tur anjeunna oge kaasup wali. Cik. Naon nu ngajadikeun Uwais Al-Qarni jadi darajatna, boga darajatna nu sakitu luhurna. Tepikeun ka ngaranna kakoncara di langit. Sok sanajaan di dunia teu arapalun. Sia apal jang? Mohon Pak. Tah, sahabat Uwais Al-Qarni nyarita, fungsi nyarita. Yen indungna fungsi nyarita jeung ngadoakeun. Ieu cenah ceuk indungna teh. Anak ing ma apal anjeun hayang panggih jeung junjunan urang sadaya. Anjeun kacida ngaharepkeun bisa datang manggihan. Tapi anjeun ayeuna datang ka emak dina kaayaan pinuh ku kasedih. Sabab teu hasil panggih jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jeung anjeun milih mulang sabab mikirkeun emak jeung hariwang kana kaayaan emak nu jadi indung. Padahal emak ridho ka anjeun. Ya Allah cenah kitu. Mugi aja jadi saksi yen abdi teh tos ridho tur ngarido anu jadi anak. Maka mugi Gusti nampi ridho abdi nu jadi indung. Tur mugi Gusti ngaridoan pun anak Uwais Al-Qarni. Begitu sih kira-kirana teh. Jeung maneh oge tangtuna apal meureunannya kana riwayat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani apa nalika alit keneh teh panalika anjeunna bade nyeueur ilmu adon jujur ka rampog ngeunaan emas nu dibawana. Sabab anjeunna disasahatkeun ku nu jadi indungna. Dan indungna leuwih ridho boga anak jujur sanajan kudu kalenggitan harta banda
jeung saterusna we lah meureun ampe maneh leuwih apal. Nu teu kudu dipedar deui ku aing oge nya sia apal meureun jeung sia heuh. Muhun Pak. Cinekna sagala rupa nu dilakukeun ku urang di alam dunya tangtuna kudu dibarengan ku ridho nu jadi indung. Saperti nu kacutat dina hadis, yen urang kudu milampah kahadean jeung hormat ka nu jadi kolot. Samalah kapan Rasul oge dugikeun ka 3 kali nyebut nu jadi indung. Indung maneh cenah. Saterusna we bapa maneh. Ihsan Pabireung caritaan eta jalma nu sakitu panjang lebarna teh bari jeung ngahadis sagala rupa. Tetela geuning cenah. Kalila ieu teh rumasa. Manehna geus katipu kalimpudan ku hawa nafsu. Nepi ka teu apal kawali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Nu teu bisa mapakan darajatna, nu bisa mapakan darajatna seperti wali kutub. Geuning eta teh tayalian tinu jadi indung bapana sorangan. Saterusna eta jalma teh neruskeun deui cumaritana. Yo, dengekeun ku sia. Indung sia sabara lila mamawa beratna diri sia dina kandungan Nah kira-kirana sia bakal sanggup nahan nyerina nepi ka narokeun nyawana sangkan sia bisa borojo ka alam dunya dina kaayaan salamet Bahkan mun dina kekayaan dina darurat hitung sia bakal leuwih mentingkeun diri sia batan nyawana sorangan sangkan sia tetep hirup. Nah sia pernah mikir nepi ka pelebadinya cik kakuatan naon nu indung sia nepikeun ka bisa sakuat jeung satabah para aulia nu sanggup narima jeung mawa beban nu sakitu beratna. Eta kabeh teh pantayalian ti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Teu dianugerahkeun ka indung sia ngaliwatan Rahman jeung Rahimna. Ieu teh sumber kekuatan para aulia mun sia hayang nyaho. Ihsan ajentul teu bisa cumarit. Sakabeh caritaan saolah katutup ku rasana langsa han piceurikeun. Manehna asa keur dihisab dina poe balitungan. Terus eta jalma teh ku teu sangka deui. Eta jalma teh geus sakadapan ngaraneg ngapireungeuh ihsan anu tungkul kawas buuk meunang mabuk. Manehna nuluykeun di cumaritana. Kalila ieu sia teh sakitu agulna. Muru pajaratan nu sakitu jauhna oge dijugjug ka ditu ka dieu. Maneh teu boleh manehna kok sia teu boleh ngarasa heran jeung aheng kana karomah para wali. Tapi pernah teu sia ngarasa aheng jeung reueus kana kekuatan jeung karomah nu jadi indung bapa sia salila ieu nu dianugerahkeun pikeun sia. Pernah teu sia ngarasa reueus kakolot sia sorangan. Nekal dikasih leutik diajarkeun ngomong sangkan bisa ngomong. Indung sia sarena teu boleh kaganggu lantaran sia rewel ceurik hayang nyusu geuning. Jiga para aulia nu teu bisa sare ti berat lantaran nguruskeun umat Rasul anu teu boleh rewel jeung rea kahayang jeung loba ngarasula. Cai susu indung sia saolah teu saat tiap sia ceurik hayang nyusu. Nah sia teu sadar yen eta teh bukti karomah indung sia. Nah sia teu kungsi ngadenge kecap ridona nu jadi kolot teh nyatana ridho Allah.
para aulia bisa jadi wali kutub lantaran menang ridho tinu jadi kolot. Nah sia teh sadar yen doa jeung pangharapan nu jadi kolot bisa sajajar jeung doa para wali kutub. Adenge caritaan jalma eta Ihsan asa dibentar ku gelap di tengah poe ereng-erengan, asa hancur ragana. Antuk nama Ihsan geus teu kuat dinahan piceurikeunana. Atuh gawur wae manehna teh ceurik balilihan. Jalma eta teh malik mencerong deui ka Ihsan nu keur ceurik sabari tungkul. Malah sabari curugna ayeuna mah nunjuk ka palebah Ihsan. Eta jalma cumarita deui. Tempo diri sia. Jaga sia oge bakal jadi bapa. Bakal jadi bapa tina jadi anak-anak sia. Nah sia apal ka rumah nu jadi bapa sia salila ieu ha. Deuleu leungeunna, deuleu ku sia. Deuleu tongongna, deuleu kulitna. Unggal poe bapa sia nyiar napakah. Sangkan sia bisa dahar. Sangkan sia tetep bisa seuri suka bunga. Bapa sia oge digawe beurang peuting pikeun nyemponan saga kahayang. Sia nu olo-olo jeung loba kahayang. Nalika sia keur budak, mun sia ngalakukeun kasalahan, bapa sia anu pangheulana ngabelaan sia. Nalika sia keur aya dina bahaya, bapa sia nu seja nyaruhkeun nyawana yang hareupan bahaya nu baris tumiba ka sia. Sangkan sia salamet, bapa sia nu nanggung kabeuberat sia jeung inung sia dina tak-tak. Najan beuki ripuh bapa sia tetep nahan. Nah sia teh sadar yen bapa sia teh jalma mujahid fisabilillah. Tunggal poe sejak pejuang pikeun ngapakahan hirup sia ti taun ka taun pikeun ka puluhan tahun. Bapa sia nyatana mujahid kuduna ngajadikeun sia reus kana ka rumah nu jadi bapa sia sorangan. Ihsan bener-bener teu wasa nyaritana naon deui mitra. Hatena jadi tagibur ku karumasaanana jeung kasalahan manehna sorangan. Tetela nu gelo teh geuning diri aing lain jalma nu aya hareupeun aing. Rumasa salila ieu aing joledar kanu jadi kolot sorangan. Aing nu mupohokeun kolot sorangan. Aing nu mupohokeun sakabeh nu geus dibikeun ku nu jadi kolot salila ieu. Nu aya salila ieu aing ngarasa reueus jeung kataji ku karomahna para wali. Nepi ka jauh di jugjug anggang di teang oge makamna dipapait di jarahan. Tapi aing teu sadar kana kaayaan nu jadi kolot sorangan kembang rupakeun wali nu teu boga ngaran jeung nu teu boga gelarna naon. Pokna Ihsan sabari ngadaregdeg teh angger dina kaayaan ceurik. Tapi eta jalma ngadon ngabarakatak seuri. Saterusna nitah nyikah. Sidikna ngusir-ngusir ka Ihsan sangkan geuwat ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus uluk salam, Ihsan oge antukna mah ngaleos ninggalkeun eta jalma nu munggeun diajak sasalaman acan. Di jauhna ku Ihsan eta jalma teh katara keur ceurik ani jiga nu kanyanyerian di sahareupeun dua kuburan nu ngajajar eta. Ihsan nu ngabandungan ti anggangna oge teu wasa nahan kasedihna nempo kalakuan eta jalma anu memang tingkah lakuna teh kabireungeuh aneh.
ihsan teu boga ihsan teu apal naon nu diucapkeunana. Hareupeun eta kuburan sabari ngusapan tutunggul nu dijieun tina batu. Lajan ihsan sedih oge jeung bingung kana kalakuan eta jalma. Tapi akhirna mah ihsan ngarti kunaon eta jalma teh kaliwatan mah kawas nu teu waras. Tetela eta teh meureun kuburan nu jadi indung bapana. Ke indung bapana eta jalma kuburan wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Ayeuna ihsan sadar kunaon jalma eta nu teu waras. Sabab laku lampahna nu kadang seuri kadang ceurik sabari ngomong sorangan di deukeut kuburan. Saupama teu mah ihsan jadi eta jalma, sigana meureun bakal sarua we tingkah laku teh teh kawas manehna. Kagegeloan lantaran ditinggalkeun maot ku jalma nu dipikanya-ahna jeung nu dipikadeudeuhna. Ihsan kagaruahkeun ku sora sasatoan mangrupa monyet nu sing cerewet di saluhureun tangka. Antukna manehna teh ngorejat hudang. Tetela geuning ihsan teh balas ku capek manehna teh kasarean di sahandapeun tangkal tadi. Kabeh nu tadi teh meureun dina impian. Tapi sok sanajan kitu sanggeusna ihsan istighfar sababaraha kali sabari nyusutan cipanona nuju ngabaseuhan pipi. Ihsan rungah ringeuh kawas nu linglung make jeung panasaran ngoreleng ka satukangeun tangkal. Tapi da sidik eueuh kuburan saperti dina impian tadi. Apa jalma nu tingkahna aneh teh mah atuh saenggeus yakin yen eta teh ngimpi manehna istighfar deui sababaraha kali. Antukna mah ihsan teh nu tadina dek neruskeun ngalalana neneangan makom para wali pikeun dijarahan ku manehna teh jadi teu kebat. Ihsan gura-giru hayang geura balik ka imahna. Nepungan nu jadi indung bapana nu masih keneh jumeneng tur araya di kieuna. Pikirna manehna kawilang bagja na masih ngabogaan wali nu teu boga ngaran jeung teu boga gelar. Sapanjang jalan ihsan rakes ngadoa anu maha kawasa. Allahumma gfir lana dunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuluy we ngadoa saperti kitu. Ihsan sadar salila ieu manehna nguber karamat ngalap berkah ti tiap tempat. Anu kabejakeun tempat pajaratan. Tetela nu sakuduna jeung leuwih utama pikeun dijarahan masangkan menangkeun ridho Allah teh aya di imahna. Nyatana nu jadi indung bapana. Nu salila ieu nya indung bapana eta nu ngadoakeun jeung nalingakeun kabingbing manehna sangkan aya dina kasalametan. Indung bapana sareatna nu saja nyumponan kebutuhan manehna salila ieu. Sareatna mun lain karana jadi indung bapa da ihsan teh lain nanaon jeung lain sasaha. Ihsan ngucap syukur kanu maha kawasa rasa sadarna pikeun teu tamelar jeung teu joledar kanu jadi kolot teh datang. Nalika nu jadi kolotna araya keneh. Mitra kangge mitra sadaya anu wali teu gaduh nami sareng gelarna parantos teu araya. Dongkapan aranjeuna, dongkapan candakeun aranjeuna hadiah doa sareng pahala bacaan Al-Qur'an. Temung eta nu tiasa disanggakeun kanu parantos ngantunkeun. Aranjeuna tos moal merjogikeun katang katuangan nu raos, anggean nu sae sareng sajabina saperti halna kebutuhan nalika jumeneng di alam dunya.
Ibu Rama urang bisa jadi sanes jalmi anu gaduh nami nu kakokan cara. Bisa jadi Ibu Rama urang teh pengalaman sakola acan sareng teu gaduh gelar nanaon. Tapi sok sanaos kitu aranjeunna teh wali urang sadaya. Wali nu teu ngagaduhan nami sareng gelar. Para wargi sadaya, mudah-mudahan carita ieu ngajantenkeun mauizah sareng faedah kangge urang sadaya. Oge mugia aya mangpaatna pikeun urang sadaya. Riksa jaga wali tanpa nami sareng tanpa gelar urang sadaya. Nyatana Ibu Rama urang sadaya omat ulah dugi nganyarikeun aranjeunna. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina sagala rupi kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.